resep mah. Ini murah. Karena aja tapi kamu lagi. Sabar ongkos teh. 2.500. Tadi namanya pasian 15.000. Ya tuh, dari nakutam nyimpen ge. Ece mah tuh loba nyesek. Tos Nuhun nuhun. atuh nya. Engke ulah kapok. Nya. Ditita deui. Aduh. Rape, tas di pasar teh. Tas meser acuk gitu teh. Daya masker ayeuna teh ku polisi kudu make masker zaman ayeuna teh meureun. Ece teh dirazia. Meser acuk nanti ya balanjangan geus narapi deh. Gancang gitu. Tuh meser acuk sinyang. Tah. Ece teh ngira ribet. Seep ladang gelang teh dipupu tuh. Pakai balanya eta tah. Dapur sabaraha rajret teh diuruskeun ku salaki teh. Abur-aburan wae kawin. Tuh balanya mah. Seueur. Tah ya be. Sep 2 miliar eta meser. Bulan mah be. Jadi manggas bara rajret. Cara rape cari keula di dieu. Astagfirullahaladzim. Pusing gaya boga salaki ku boga salakina. Kita balanya ge mung teh cara dunyana dicokotan di bank tapi kaludes. Kilu M teh tinggal 20.000. Gelang CF dipupu ayeuna mah. Kudu kumaha ye? Geus kieu deuh. Pajajat ya aksesoris. Aksesoris ge nu geus teu laku ieu teh. Kece teh. Ampun Gusti. Disalina teh paruku ya hareudang ya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Jang Sewu. Nya ari si akangna aya. Apaan di kamar ini tos angkat. Ngomong nama rek nyampur cenah ka didinya. Tuh aya di kamar kita tuh aya ka imah, saya nyamper. Itu ka direk nyamper. Oh nya. Mun kitu carana mah berarti kalau wedor meureunnan lain musuh. Karena paling ge ulin meureun. Terus diheula kitu. Terus diheula mun jiga nama. Nya ngecek, rek nyampernya ka itu. Hajung atuh. Kayak teh paneuri nyusul ka ditu lamun teu aya wae mah. Jelema kitu mah tuman teh urang ciwir ka hareupeun ranana supaya eraeun. Parusing teuing. Cara rape balik di Arab teh sugan teh rek senang loba duit balik teh kalah para rusing dengan salaki ojek eueuh pece teh buat ngesleklok capek di tadi alah Gusti cara rape ya rek nyusul salaki ka balong pece teh sugan aya meni wewen yangan ojek teh tah geuning ieu ka beneran aya si Ujang ya langanan ece teh urang ngojek nyusul salaki Jang ka balong Ayo. Pamulangan tadi teh nya. Ayo diantarkeun. Teh nagih ya. Capek lah. Ampun, Gusti. Dan ayam. Meni eueuh nu narik-narik acan tuh. Sangut-sangut peuyeub sugan. Jang dia sugan dia mancingna ya. Urang tinggalian heula ku aja. Antosan ya, Jang. Sakedap. Lah, para rusing nyusul salaki teh. Aya euy, nagot Wah, ilaha illallah. Ayo. Jalan teh kuat galengan we jalan gede kieu ya teh lah di mana tuh? Gusti, labu. Belok aja teh lah. Tah geuning ieu ya.
yang sehu teh. Aya teu salaki eta teh. Ka dieu. Teu aya. Teu aya da teh. Waduh, lamun kitu nama meureunnan bener nyareweng teh. Paingan teuing minyak brut saep 3 peles kelekna dikocrotan bisi pahang meureun rek ngusep nu antingan lamun kitu mah jang sehu. Berarti meureun teh aya barang datang ujang ge. Teu aya, Cok. Di tadi gabi mah sorangan wae di dieu. Atuh da wah, pantes we meureun. Ucina kurang mere goyangan. Mentak nyareweng we ge. Atuh sehu aja teh goyang teh kurang kumaha goyang iti goyang inul ngempor ngagoresak kudu kumaha eta masalah kina we rada gejul rada burung teh kaop loba duit pan kiriman nang di Arab meureun can bures eta teh jang berenang mun kitu carana mah euceun nu katipu meureun nguseup nu antingan pasti neangan dong do celong nu kitu mah neangan nu rabig meureun para rusing mun geus kieu teh aduh teuing kudu ka mana neangan-ana tuh jang sewa ayeuna. Ya, Cok. Kudu atoh ai lalaki bagerde teh, Cok. Tanda-tanda lalaki teh payu. Dasar wana atuh da sehu mah pariuk panggih kekep dulang tinane teu eceg sararea ge meureunnan. Parusing geus kieu mah keun rek disusul ku eceg ka ditu Keun aya nyawa ieu mah. Susul itu. Susul parusing aya. Barese digecek Set eta bi sapo bulung sapo. Pulas terus gitu. Mun kitu cara nama diteang ka ditu ka dieu eueuh musingkeun ka aing lamun tepi ka amprok teh mah ku aing kita diserahkeun aing teu sudi aing